dan hayang nah merendah ngajol ke orang pengeleng lah. Di pelakon beng itu ibarat topeng kayu yo. Parae. Hari ini sekolah tidak urusan embe. Gareng. Kumana kawinana ya medak. Ayo parae kieu ya. Oh, bener ngomong sekolah tata. Ulin bae gunaan. Coba lah diurusan aku aing. Lumayan ya 2 tahun 5 tahun. Kieu cara nama. Kolot di ya awak ya. Udah diperpanjangnya ya. Itu Opel. Woi, Pel. Woi. Mana Pel? Anu ada ceki aing anu bos sekorompong mangga jatuh teh ya. Teu nyaho eta, jatuh tadi mah dijemput babaturan nameureun eta. Kemana boy gitu nyaho? Nah kira-kiranya Teu nyaho eta mah gagah kitu lah. ngobrol lagi namanya Hai. aing anu bos ada ceki lah. Yuk. Hayang sebenarnya mah akrab jeung si Opel ya. Mun kumaha carana ya supaya si Opel percaya ke aing? Lain saya tanu ngacak-ngacak ke korban si Opelnya. Makin nuduh ke aing segala. Curiga keiringan si Black yang kuari. Moal eneh teh kudu diinterogasi ku aing. Nasi keling dong namanya yang leget ya. Iya bos. Naon? Atuh iya golok. Atuh heeh, di naon golok? Mending pencet eta manuk. Gawe ngurusan manuk. Mending urusan di pamajikanan. Nah. Pencet. Iya dia apa saya ngawur tapi doang nu heeh. Bos. Lain tanya mama orang budak. Sieun amat dia mah. Tanggung jawab aing urusan eta mah. Kalian gawe di urang. Kumaha carana bos? Ayo, sore turunkan aing. Ayo. Kemana bos? Hayu beh. Bau. Jadi itu dengan si Black. Moal endah ya kudu ditutupkeun ku aing ya. Kemana jalannya? Tinggal loncat. Kira-kira naon deui nu dilakukeun ku budaknya? Dan kuari dia asup ke itu kami terima RT toko tuh mancing. Moal enak bos. Bos RT. Oh ini mah RT. Ih bos mah. Kanyahoan biaya. Mau liantur kawin ku RT. Wis geura kali tuh beh. Mau jalan mana? Ari bos naon? Curig dong dia. Siap. Ieu budak aya rencana. Aya udang di balik terigu ieu. Hahaha. Gogodoh teri atuh. Bos, jengdogna ulah. Atuh ulah dia mah. Ngabongkorkeun dah mah. Geus pancina bae geran.
Gulungan duit kakolong. Tutur-tutur bae sampai mana hayang. Eta si Caco. Cuk. Kel. Di mana dia? Lain dia di mana dia? Biasa nganterkan baturan tadi. Di mana? Di Picung di mana? Dino abu. Nyot Oh. lauk yang eta. Nusaha? Orang adek. Oh, nu jaro. Heeh. Ayo udah mendingan dimanggil bos lah. Lah, ayo. Jual ke kerompong. Ayo siap. Orang karena iya iya. Orang jual baik. Orang jual rokok orang. Bener tak? Ayo bener. Dan orang pengennya lah bosnya orang. Kuma, Iya nama bawa. udah gerak satu kali di sana dia. Ayo burung. Kayak muncul bosnya aya, kan orang cokot ke dia gitu. Kuma, Ayo. Cocok ayo. Iya ini cece anak pada mah kadinya lah jalan. Cece amat kadinya pada mah kadinya jalan mah yo. Kuari asup ke makanan turun juga. Gitu. Bos pinta. Tadi bos ini masalah tuh. Aing lihat nanti dia nya. Aing nyamu di luar. Bos. Bos. Aing di luhur. Oh, di luhur. Bos. Beres. Cuk. Itu bos mah aya lah. Di mana eta bos yang bawa? Atuh eta nu make kacamata. Itu mah anak buah dong lamun itu tuh. Oh. Ayo burung. Assalamualaikum. bos, kemana bae? Biasa bae orang sibuk ya. Ada apa bro? Bos, anak buah lain di bayi ya. Kemana lu kamari? Kenal nih ka dia lah. Lain bos saya hendak ngajual ke kerompong ya kami. Kira-kira ya hargana kumaha bagus tante ya. Iku ari harga kardus teh 3.000, plastik 1.000, anu lebih parah deui besi 300 perak. Alabatan harga kardus mal kena kardus ku ari daripada besi. Bos, pan murah besi mah. Kan berat boy besi mah dibanding kardus mah. Jajal bandingkeun berat besi 1 kilo apakah berat plastik 1 kilo. Lamun ditindihkeun ka nyung suku mana anu nyeri? Nyari besi mah bos. Pinter dia boy. Belon dia mah atuh nyeri suku, jancuk. Enggak segera cokot barangna ulah seserdingan bae yang sore kieu ya aduh pundek barang jual mah. Heco. Ayo. Pada orang gotong bae. Mundur. Ayo gerempel. Atuh ieu geus jeraeun. Woi, kemana? Hei, Mang. Geus cair, Mang, nang loba, Mang. Lumayan bae ya. Lain sok ngajual di mana? Ka Jalupang. Nah, Jalupang. Oh, urang masuk di dieu ngajual tah. Mana? Sok di nu Ade, Oh, bos Ade.
Lumayan emang. Lain belum gimana yang nyiar nanti belah mana ya? Iya lagi pres. Di Impres itu merenya kukulu ka ditunya. Nuhun. Oh. Oh, Mang ya? Oke. Ayo, Mang. Oke. Pengaruh bae kulekeun. Yang loba lah batur pa. Ada geus anak buah aing. Hei. Adul. Woi, bos. Ngahuleng bae ya. Waduh, kumaha geus ditimang can boga urang? Yes, bro. Anu ais dijual mau kami ditimbang. Eta kalau bakal ngajongklokeun deui aya barang seketan eueuh eta. Aman barang mah aman. Atuh pugu katinggalin aku bos kumaha ya kadaleuna ya. Atuh mas kitu kan kamari ge sok bawa kejadian. Aman ya mah aman ya mah. Aman. Buktina kamari ge aya eueuh ge cenah barang menang maling. Palungtungan. Aing misulan ka dieu. Heeh. Budak leutik. Laju nama aing nombok jeung nombok bae lah. Aman ya mah aman orang mah. Aja kira-kira menang sabaraha eta, Bos? Atuh menang ke duitna mah 88.500 perak. Tah. Itu. Kumaha jauh pulang nih, Bos? Ngeus jeung dia bae teh mah ikhlas ridho aing mah. Begitu kan. Si Jacu ka mana eta anak buah dia? Tanya eta saya teh giliran nyokot duit da eueuh ya teh. Waduh, sekahar teh ya. Apa di pangkok mah kitu ku urang. Kolong yang capek dia teh duaan. Berarti 500 jeung urang ya, Bosnya? Haturnuhun, Bosnya. Oke. Ayo. Aduh, yang ngopi amat teng ieu. Caina ge eueuhan, aneh mah dak kosong kieu. Naeur bae bol lah. Oh, pancina ge aneh kamari. Pancina bareng di tukang beling ieu panci. Kamari nu maling kenal pot aing teh meureun ieu pancina. Aneh ieu kudu disiar ku aing keur keset barudak ku aing. Eta doang tadi aing mah asa pedasa nu maling kenal pot aing teh nu kamari meureun nu maling panci aing ge. Dia tuang pulung teh lain ya. Heeh. Dia yakin nih dia maling panci aing deui bae. Kamari geus maling kenal pot dia. Tah mah. Entah kumaha dia maling nyar jur teh kali kamari geus buktina ada maling kenal pot aing dia. Panci aing leungit aing nek ngopi. Ayo siar buktikan emang di tempat dia ayo siar mana kan urang kamari dia. Atuh geus dijual. Atuh siar ka ditu ke bos dia. Bos. Ieu ngajual barang teh kamari bos. Enan. Ieu lah nu ieu kamari ngajual barang teh. Atuh ngajual emang na ayeuna dak. Lain buka yang kalengitan panci kamari. Si ngajual barang teh kamari. Atuh ngajual. Coba ada barang na kamari. Segera periksa. Dia apa? Periksa. Periksa barang na kamari mana? Ayo. Ya. Mana barangna ya? Barang budak ya. Tah paling sampai ku dolar ya aing metinya ho. Nah, iya barang aing ieu nu leungit kamari ieu. Yakin ieu berarti dia nu malingna ieu. Lah, dia mah. Nah, iya barang aing ieu yakin barang aing ieu. Iyalah buktina barang aing ieu dia. Dia ku aing. Barang aing ieu ku dia dipaling kamari ieu. Geus 2 kali dia malingan barang aing bae dia. Kamari kenal potnya panci aing nek naur cai gares ya aing. Siapa yang kunaon tadi gulung-gulung gitu? Ayeuna nih. Ieu maling panci aing ieu. Kila. Jelas. Orang diukil ngobrol nih, serius ya. Diukil. Doang nama dia ya Om, mitnah aing ya dia. Keheula. Ulah gala-gala terpercaya ka dia. Lain kadinya maksud aing mah. Kamari aing yo. Ngintip Ngintip saha? manggih iringasi black. Ulah sok fitnah. Serius sok aing mah. Bohong dia mah. Dia mulai main nunduh aing. Mesti percaya lu jeung aing. Hayu. Bohong dia mah. Hayu be. Ngas kita baca ke ruwet ke. Maeran geus. Lamun bener dia nyawa kana jelemana. Kieu bae. Aing nangguan di dia, susul ku dia ka ditu. Jeung si Emang. Aing nangguan di dia. Aing nangguan di dia. Moal bakal mana? Ayo. John, kumaha eta nasib si Opel jeung Jacunya? Ayo dong nama peak tabrak kanan. Wah, sayang mahal. Turun. Tuh, jalan mana tuh? Itu lah jalan mananya? Tangkeun. Tangkeun urang. Tah, teh, anu
masukkan panci kamari makan karo. Iya gitu jalan mananya. Atuh ibu budak dua ya. Geus damaikeun baekan ka ditu ka pos Ayo, ilu. Ilu Ilu bejeng aing Ayo hayu. geus itu dari ya. Ayo. Enak teh. Enak teh. Pean apa motor pean? Perlu kebenaran ya. Kieu we sebenarnya. Pak RT kalengitan panci tah. Sedangkan eta panci dijual ku si Opel ka tukang kokorompong tah. Tidinya nyalahkeun si Opel. Jadi si Opel teh nuduh urang. Terus urang kamari nempo ieu ya. Nu ngasupkeun panci teh kana karung manehna. Berarti lakuna budak dua ya. Oh Lagi kumaha ya Pak RT maksudna maksud Pak RT kumaha ya? Ieu we bereskeun bae ieu moal dah ieu moal budak tumana lamun teu dibereskeun mah. Urang kita geunah pan dituduh ieu. Ayo geus elu dari kabehan ting aing. Ya teh ya budakna digawekeun tuh man. Geus mending digawekeun mah tah. Kabeh ku dari cangan itu ka ditu. Tuman dararia. Kalis mah dari dek cuka cokot ka boga batur. Oh, bah. Wow.